wa fi qaulihi jeung eta tetep dina dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum yarhamukum ari lapad yarhamukum eta riwayatani aya dua riwayat. Al jazmu tegasna kahiji jajem ala annahu atas saestuna yarhamkum eta jawabul amri jadi jawab amar warobu jeung kadua rofa ala annahu atas saestuna yarhamukum eta jumlatun jumlah du'aiyatun anu bangsa du'a wahwa jeung ari arrof eta aula anu langkung utami liana du'aahu karana saestuna du'ana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta goiru mardudin anu henteu ditolak. Wa fi qaulihi dina dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadisna di luhur hadis dina ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum yarhamukum eta jantan tina dauhan eta ia dina segi pembacaannya dina segi pembacaanana tiasa dua wajah kahiji tiasa dibaca yarhamkum ya lantaran dijajemkeun pangna dijajemkeun ala annahu jawabul amri jadi jawab amar tina irhamu man fil ardi eta. Sedangkan lamun jadi jawab amar wajib disukunkan. Oh gitu. Nu kadua menang oge dibaca rofa. Kunaon make dibaca rofa ala annahu jumlatun du'aiyatun. Lantaran yarhamkum teh jadi jumlah du'aiyah. Gitu tetak surkanya Nabi teh irhamu sok kudu mikanya arajin kabeh teh ka makhluk nu aya di muka bumi tah lamun jadi jumlah du'aiyah yarhamukum muga-muga ngarohmat ka arajin kabeh tak kitu ari tadi malamun jadi jawabul amri nya irhamu kudu mikanya aranjeun kabeh man kajalma fil ardi nu aya di bumi yarhamkum maka tak gitu beda nantinya tah ti dieu sae keneh dibaca rofa cenah kitu yarhamukum kunaon sababna pangna sae dibaca rofa lantaran jumlah du'aiyah naon sababna pangna jumlah du'aiyah langkung sae li'annahu du'aahu goiru mardudin lantaran doa Kangjeng Nabi mah moal ditolak gitu jantan lamun ngagunakeun nu kadua riwayat nu kadua sur Kangjeng Nabi teh sok sing mikanya aranjeun kabeh teh ka makhluk nu aya di muka bumi sahabat makhlukna rek makhluk nu boga akal rek makhluk nu teu boga akal tah ceuk Kanjeng Nabi teh muga-muga be Allah mikanya punten muga-muga ka aranjeun kabeh teh mikanya makhluk nu aya di langit sedangkan ketika Kangjeng Nabi ngadua pasti bakal ngaijabah Allah teh kitu goiru mardudin moal ditolak tamatak langkung sae keneh dibaca yarhamukum alasanana
lantaran jumlah doanya sedangkan ari doa na Kangjeng Nabi ghairu mardudin moal ditolak gitu. Baca wa min asbabi husnil khotimati jeung eta tetep sawareh tina pirang-pirang sababna sae tungtung al muwadobatu ari ngalanggengkeun alaha atas eling-eling da ieu ad-duai tegasna doa wa huwa jeung ari hadad doa eta Allahumma lafad Allahumma Allahumma ya Allah akrim muga-muga ngamulyakeun sa Gusti ha eling-eling dihi ka ieu al ummata tegasna umat al muhammadiyata anu bangsa Muhammad bijamili awaidika kalawan elok pirang-pirang pangbalikan Gusti fiddaraini dina dua desa ikroman karena arah-arah ngamulyakeun liman pikeun jalma ja'alta anu geus ngajadikeun Gusti ha kaman min ummatihi ti ummatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salajengna diantarana anu jadi sabab husnul khotimah cenah kitu sae tungtung tah ngalanggengkeun doa ieu nyata ngadoakeun sae kabatur ka umat Kangjeng Nabi gitu Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid daroin ta eta teh ngadawamkeun doa eta cenah kitu supaya urang teh engke dina nalika maot teh maot anu husnul khotimah naon sababna urang ngadoakeun sae kabatur gitu ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sadaya didoakeun ku urang tangke bakal didoakeun urang teh kitu nah letak seperti tadi luhur kan sok mikanya ka makhluk nu aya di muka bumi maka muga-muga makhluk nu aya di langit mikanya ka anjeun urang ngadoakeun ka umat Kangjeng Nabi sadayana engke urang bakal didoakeun ku makhluk nu aya di langit tak kitu. Batak teh keng ngadoakeun awan ka batur. Lamun ngadoakeun awan ka batur bakal balik ka urang gitu. Senah rengkod sia da balik ka urang gitu. Ku malaikat didoakeun goreng ka urang gitu. Ajengan teh kitu. Boga masyarakat teh hese di bawah berjamaah teh senah rarengkor sih ulah gitu kayak ngadoakeun we balik ka urang kata gitu balik gitu tah jadi tetap orang kadang ngadoakeun sae ka batur contoh tinggal Kangjeng Nabi kapan Kangjeng Nabi masih ditawaran oge alimun gitu ketika ayeuna dakwah di Thaif geuning halkah dibareledogan kurang Thaif teh nepi ka gartihan Kanjeng Nabi ditawaran ku malaki mah ditawaran ku malaikat Jibril jika namun orang ditawaran mah gitu atoh nu aya gitu oh gitu ribut ditawaran ku malaikat Jibril alimun Kanjeng Nabi keun atuh sugan we cenah kitu ayeuna teu iman sugan poe isuk kumalamun poe isuk teu iman cek malaikat Jibril teh sugan atuh minggu isuk kumalamun minggu isuk teu iman atuh sugan bulan isuk teu iman keneh kumaha cenah lamun kitu teu iman bae sugan taun isuk kumalamun taun isuk teu iman keneh bae sugan atuh dina waktu maot na iman gitu kan bukti tah tinggal di negara Thaif ayeuna ariman kapan lolobana muslim bahkan loba ulama anu timbulna di negara Thaif kudu asaha kudu Kangjeng Nabi gitu jadi ente saha gaploknya gitu
kan eta ge pan nabi-nabi sebelumna geuning nabi-nabi sebelumna dicawar pan ku Gusti Allah oge Gusti geuning umat amni teh teu narurut bae geus lah Gusti siksa we cenah kitu oh, dicawar pan ku Gusti Allah pan Nabi Yunus geuningnya Nabi Yunus geuning ketika dakwahna ka kaum-kaumna teu ariman bae puluhan tahun anu iman ngan sakadar pamit telepat nu katiluan nu kaduaan gitu Nabi Yunus teh teu ariman bae tah Gusti geus lah kieu teuing mah nganyakeun ka Gusti we gitu dicawat ku Gusti Allah teh entong kitu da ari anjeun mah bagianana oge sok dakwah hidayah bagian kami gitu ini urusan anjeun masuk dakwah ulah pipilun urusan kami cek atuh tungguan 40 poe cenah kitu tungguan takun Nabi Yunus teh geus 38 dinten diantosan teh pas ka 40 wanu iman bae teh ningali ayeuna cudum gitunya dordar gelap tah Nabi Yunus buka piras wah iya datang bencana ya langsung pangheulana kabur teh Nabi Yunus gitu pangheulana kabur wah ieu datang bencana ya pasti datang bencana pangheulana lompat lantaran apa ieu geus ciri-ciri datang bencana ari geus lompat kaum-kaumna kakara sadar wah bener ya Yunus teh boga pangeran cenah kitu buktina ieu datang bencana ya langsung rek ariman ta umat Nabi Yunus teh kakara erek tak gitu arim dipimpinna teu aya arek saha ieu gitu pungak pinguk tah kaum-kaumna teh untung aya nu tiluan teh ya tah ku eta dibimbingna teh kitu Nabi Yunus lompat kana parahu ada buan Pak da parahuna ge malaikat ucinganna gitu langsung kenjelong tah gitu langsung kenjelong si parahuna teh lah cenah cek kenah koda kapal teh biasana anu genjelong kieu mah nu mata kabemberatan kieu mah aya jalma nu kabur cenah kitu. Dugi ka ieu mah kudu aya nu dikunculungkeun saurang. Di lotre tah. Urang lotre cenah kitu tah. Cek nah koda kapal teh jeung penumpangna. Nu kaluar Yunus. Bisi salah cenah kadua kalina. Nu kadua kalina keluar Yunus deui. Cek urang 3 kali cenah kitu. Nu katilu kalina nu keluar Yunus deui bae gitu wah nantara kurantaran Nabi Yunus 3 kali tah nepi ka orang cangcang cenah urang talian cek Nabi Yunus teh wios tadi cangcang kaula rek lumpat rek ngajeleng kana eta laut langsung dicapluk ku laut dugi ka Nabi Yunus kakara sadar didinya jadinya dugi ka ngalami 3 poek tah poekna peuting poekna di jero lautan poekna di jero lauk gitu. Jadi kan Nabi Yunus ngalaman 3 poek eta. Tadi dinya kakara sadar Nabi Yunus teh. Gitu kana kasalahanana, kana kadolimanana gitu. Matak tidinya kulantan Nabi Yunus emut kana kasalahanana. Naon geuning doana teh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Tah tidinya mun urang mah eta laukna teh jadi naon jadi butung gitu tah. Kudu eta teh kaluar we deui tah kitu. Jadi Nabi Yunus ake dicempat ku Gusti teh kitu. Jadi ulah saok gaplokkeun bagian kami hidayah mah kitu. Bagian kami. Lain Nabi Kangjeng Nabi Muhammad mah teu kitu Nabi Muhammad mah nya keun sugan we kitu. Poe isuk, minggu isuk, bulan isuk gitu. Buktina kumaha? Terjadi di Taif bahwa ayeuna anu seuseurna muslim di negara hampir mayoritas ulama timbul tidinya gitu seuseurna. Wa minha jeung eta tetep sawareh tina asbabi husnil khotimah al muwadzabatu ari ngalanggengkeun alaha atas eling-eling da ieu ad-du'a tegasna doa baina sunnati subhi di antara sunat subuh
wa faradihi jeung faradis subhi wa huwa jeung ari hada du'a eta Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah igfir muga-muga ngahampura sa Gusti li ummati sayyidina Muhammad pikeun umatna Kangjeng Nabi li ummati sayyidina pikeun umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah irham muga-muga ngarohmat sa Gusti ummata sayyidina ka umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah ustur muga-muga nutupan sa Gusti ummata sayyidina kana umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma jbur muga-muga Allahumma ya Allah ujbur muga-muga maksa sa Gusti ummata sayyidina kana umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah aslih muga-muga ngabereskeun sa Gusti ummata sayyidina kana umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah afi muga-muga ngahampura sa Gusti ummata sayyidina ka umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma ihfaz Allahumma ya Allah ihfaz muga-muga ngaraksa sa Gusti ummata sayyidina ka umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah irham muga-muga ngarohmat sa Gusti ummata sayyidina kana umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad rahmatan kalawan mikanyaah ammatan anu sampur anu umum anu walatra. Ya Rabbal alamin haidat anu ngurus sakabeh haidat pangeran anu ngurus sakabeh alam. Allahumma ya Allah igfir muga-muga ngampura sa Gusti li ummati sayyidina pikeun umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad magfiratan kalawan ngahampura amatan anu umum. Ya Rabbal alamin haidat pangeran anu ngurus sakabeh alam. Allahumma ya Allah farrij muga-muga ngabungahkeun sa Gusti an ummati sayyidina ti umat Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad parjan kalawan kabungah ajilan anu buru-buru. Ya Rabbal alamin haidat pangeran anu ngurus sakabeh alam. Wa minha jeung eta tetep sawareh tina asbabi husnul khotimah mulazamatuha ari ngalanggengkeun ieu aeling-eling da ieu ad-du'a tegasna doa wa huwa jeung ari doa eta ya Rabbi lapad ya Rabbi hai pangeran abdi ya Rabbi kulli syai ya Rabba kulli syai'in ya Rabba kulli syai'in hai pangeran anu ngurus sakabeh tiap-tiap perkara bikudratika kalawan kudroh Gusti ala kulli syai'in atas tiap-tiap perkara igfir muga-muga ngampura sa Gusti li pikeun abdi kulla syai'in kana tiap-tiap perkara wala tas'alni jeung ulah nanyakeun sa Gusti ka abdi an kulli syai'in tina ngeunaan tiap-tiap perkara wala tuhasibni jeung muga-muga ulah ngahisab sa Gusti ka abdi fi kulli syai'in dina tiap-tiap perkara wa atini jeung muga-muga maparinan sa Gusti ka abdi kulla syai'in kana tiap-tiap perkara. Nah diantarana cenah kitu diantarana nu jadi sabab maut husnul khotimah teh ngalanggengkeun ieu doa anu mana ieu doa teh langgengkeun diaosna diantara sunat subuh sareng pardu beres salat sunat sateuacan urang bade ngalaksanakeun salat pardu tah aos doa ieu Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih
ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma hfadz ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Tah dawamkeun doa eta dina sabada salat sunat satu acan urang ngalaksanakeun salat fardu subuh gitu. Eta nu jadi penyebab maut husnul khotimah. Naon sababna? Ieu ngaduakeun ka anu sanes ka umat Kangjeng Nabi kayak urang diduakeun ku makhluk nu aya di langit gitu. Diduakeun anu sae maut husnul khotimah kapan eta nu dipika hoyong ku urang gitu nya. Oh. Teras di antara deui wa minha nya. Di antara doa anu jadi sabab keur pikeun husnul khotimah teh ngalanggengkeun ieu doa teh. Ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'. Ighfir li muga-muga Gusti ngahampura ka abdi kana tiap-tiap perkara. Wala tasal jeung muga-muga Gusti teh engke teu keng seueur tataros ka abdi gitu. Mun teh da lamun seueur harta mah bakal seueur ditarosan, Pak. Pakai naon mobil, baju dipakai naon, sendal dipakai naon, ditarosan gitu. Moga-moga wala tasalni gitu. Ulah seueur ditarosan. Kita mah nu loba harta mah Pak, mau baju na lomari tas salomari bakal ditarosan hiji-hiji Pak. Gitu mata pasikeun ka batur sapalih gitu. Gitu. Oh gitu. Wala tuhasibni muga-muga Gusti ulah ngahisab dina tiap-tiap perkara. Wa atini jeung muga-muga Gusti maparinan kana tiap-tiap perkara. Ta ieu dawamkeun doa nu nembe nya. Gitu. Ieu anu jadi sabab keur pikeun maot anu husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Dewa salim